Kang RS Guhun kalarosan si teteh natos aya gininya di samping ibu Ramana urang kawitan baiknya ieu kalarosan sesepuh Bapak Haji Nal Anjarna nuhun bade ijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin anu kusimkuring kehormat, utamina sesepuh salaku susulur ieu lembur anu kusimkuring kehormat. Wabil khusus kanggo keluarga Bapak Rojana kali Ibu Ai anu kusimkuring kehormat. Langkung tipayun gumulung nu kapihatur sumangga puji kali syukur urang sangakeun ka Allah nu Maha Gopur. Sugining puji urang sangakeun ka Allah Rabbul Ijati tumali kalayan kodrat sareng irodat mantanan. Alhamdulillah dina santen ieu urang tiasa riung mungpulung sabulung mumpung hempak perbayaksa sakadang warga dina raraga tasakur binikmah walimatul nikahnya Kang Epot anu insyaallah rupina Neng Puja Kusmiati dina dinten enjing saja dikahupkeun jurung pangdoa ti sadayana mudah-mudahan aya dina kalancaran panjang kunjung panjang yuswana panjang jodohna tur tiasa ngahontar rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah sagara. Gunung mah sok rajeun bitu sagara mah sok rajeun bedah, anggur mah munjung kudu ka indung nyabuja kudu ka bapa sabab indung tunggu rahayu nya bapak tangkal darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh hiji umat moal dihampura ku Allah sehingga teh dihampura ku indung bapa. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh sorga teh aya dina dampal sampean tuah ibu. Ku kituna upama urang kenging pangampura ibu Rama insyaallah geus bakal barokah rumah tangga kitu diantawisna anu namina ngaras. Kang Epot di dieu aya sinjang 7 nya Kang Epot Nuhun aya hartosna beurna hartosna teh eta sinjang teh sinjang ka dieuh ka meumeut sepuhna nya nya nu dianggonna ge tahun kali ibu Rama ku ibuna teh tapi saking kanyaah disepuh ridho lillahi ta'ala urang mah teu acan tiasa kantenan kitu ka sepuh Kang Epot ieu teh lembang nadunya Kang Epot pamadunya teh ulah rek ngahentikan urang tapi urang mah kudu ngahentikan dunya Kang Epotnya anu hartosna aya oge kembang sareng wawangian nya hukuman hartosna teh mudah-mudahan calon panganten sing tiasa ngangkat harkat derajat ibu Ramana sing seuricina sing tiasa nyengitan kulawargina amin. nah Kang Epot sumangga sadayana calon panganten ngalaksanakeun ngaras Amit amit mawaitu sejak lebih kenari amit amit mawaitu sejak lebih kenari Bismillah urang kawitan ka Gusti Maha Suci Gedah jelema di gedah widiki lahir pun sampun kemagung ka pangeresnan nu ngayuga nu moba bumi alam sejami tegawidi reh rumah sisi putih Dedaya kaupaya musik syair nga dumadi
pamorek boga-boga angin pangersaan jena nu ngaping berang jeung penting nu ngaping berang jeung penting asa teh karaos menang ngongket di zaman lembut menang ngasuh di zaman lembut ayeuna sineng tos dewasa rek laki rabi mun kapungkur ku mamah di ais di aping di jaring berangjeng beuting di ayun ambing ku samping ayeuna mamah sareng apa kedah ikhlas rek ngejakeun aisan panungtungan ka tuang putra sanajan berat ku rasa kanyana sanajan teu puguh ku bobot ka deudeuh darah di kumaha dikersakeun ku Allah kapan aya paripaos jodoh pati bagja cilaka eta mah rahasia Allah seneng tos tepang sareng jodohna nu pasti ti Allah mama apa hareup neng mangga mapah mama sareng apa sok tinggal rarai neng tetep rarai neng sok sakedik sing ikhlas ejakeun eta aisan panuntungan ka tuang putra sok sanaos berat darah di kumaha kedah ikhlas sok ejakeun eta aisan panuntungan ka tuang putra geulis anak ini diwangkit ayeuna pisan mamah jeung apa ngecakeun Aisyah mamah jeung apa mihape ka hidup ganti mamah mun tapi kana waktuna mamah jeung apa ngantun titip dulur-dulur hidup kasuhun taya nu anggan sing runtut raut sauyunan sok mamah sareng apa naik ka panggung cari dina kursi sok neng iri sok neng cari painen mama anaki jimat awaki kembang sococa bebelahan nyawa mamah jeung apa sama mah hidup rek muka lambaran anyar sing ingat geus hidup lahir lain di dieu tina belah batu tapi ngalangkungan rahim tuang ibu anu kantos ngandung salapaya sasi lawin hese capek geunis mamah ngasuh di zaman lembut ngongklet di zaman lembut neng ayeuna bagja diantir ku mamah sang apa ka gerbang kabanggaan neng geunis emot-emot heula neng jasa mama emot-emot kasayan mama neng tinggal rarai mamah neng tah ieu insan mulia karunia Allah anu diturunkeun ka alam dunya bikin ngaraksa hidup di alam dunya kurang emot-emot jasa kasayan mama nalika ngawitan ngandek ning dina patuangan mama sabulan ngaherang 2 bulan rumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usi 6 bulan malik 7 bulan kolot
8 bulan ngora 8 bulan hidup medal ke alam dunia gelis kuyang getih mamah neng getih lalamaran nahan kenyeri nyawa tarohanan guling gasahan sareng kesang badak kesang nabot nahan kenyeri rek ngalihkeun neng tapi mama ikhlas mama harido tungtung nyawa ditaruh hari terhidap lahir dina dinten minggu kaping 16 April tahun 2000 bukannya kadedeh mamah sareng apa hidup dinamian Neng Puja Kusmia di barang beral hidup ke alam dunia di peti teti berasare di barang sudah kena dahar ngangais ngongongklir geus puguh nyusuan 2 tahun lilan mun dihitung sabaraha si susu indung bisa ngulangkeun si susu kanu jadu indung sok komo jaga tidak baku Allah geus bisa naon bolang tarima kanu jadi indung kali anu soleh ngadoakeun ka indung bapa sok komo jaga mun geus teu aya dikeun sok ayeuna emut-emut neng bisi gaduh dosa ka mama bisi pernah nyarekan ka mama ngarawitan hate mama geus puguh ngahesekeun ka mama tah ayeuna sok bersihkeun jiwa hidup raga hidup rek menta dihampura jeung rek menta pidoana ti mama sangan bersih lahir batin hidup rek ngarumahkan sok neng tinggal rai mama gelis cepengan panangan mama sungkem heula ka mama gelis gubrakeun mastaka hidup kana lahunan mama mama apunten abdi apunten sabudaya kalepatan rumah salami ka mama abdi teh sumuju kirang sumuju mugi mama kapunten ti lakir dugi ka batin gelis dedeh teuing anaki mama asa cikene mama ngasuh asa cikene dompet-dompet ayeuna dewasa rek pake rapi ampura gelis mama ampura gelis jaga ulah kadakwa di payunan Allah sing jadi budak anu soleh tur solehah anaki nu taat kana ibadah gelis dihampura ku mama lahir sareng batin sing menang kabagjaan anaki sok gelis rawasuh dampean sampean ibu anaki anu ngandung bapak ngayu sungkeun doa sareng pangampura sareng hidup kenging kabagjaan gelis neng tinggal rai mama sumenkeun karedoan sareng kaikhlasan neng cisoca mama cisoca kabagjaan sok neng gubrakeun maslaka hidup dinas dampal sampean tuang ibu mama apunten yai lahir jeung batin abdi ngukur kesahkeun ti barang lahir dugi ka ayeuna doakeun abdi pada rumah tangga sing kenging kabagjaan doakeun abdi mama gelis bagja mama ikhlas anaki
Mamang Ridho hidup ngaras didoakeun ku mamang anaknya sing menang kabagjaan ampura gelis ampura mama sok gelis salib dirapainan apa cukang lantaran hidup gumelar ke alam dunia laingan ukur aya indung anu ngandung tapi aya bapak nu ngayuga neng tah ieu nu dipayunan ku hidup tuang rama sok neng tinggal heula rarai apa tah ieu insan mulia anu paling hebat dina rumah tangga binarian kipayah berangjeng peuting teu nolih kacapek belaan kesang ngajarang-jarang mun diukur sabarateun kesan tuang rama keur melaan hidup ngan apakahan hidup sok neng suhunkeun kauningan gali kaikhlasan karedoan tuang rama saja nyohunkeun dihapunten ke tuang rama anu soleh nu teu boleh nuduhkeun kana jalan ka saya sok neng tinggal heula lalai apa neng cepengan panangan apa sungkem heula ka apa neng apa apunten abdi kumaos tos ngahesekeun ti alit dugi ka ayeuna abdi bade ditingkahkeun tan ukur nyusakeun ka apa nuhun apa paratos ngabimbing ngadidik ngaraksa ngarawat abdi ayeuna abdi bade ngarumah tangga piduana anu cedak mugia sing kenging kebagjaan mugia apa sing sehat sakapaosna sing aya dina Giranjar kawilujengan salamina apa apunten abdi doakeun abdi sok neng rangkul tuang rama neng rangkul ku neng dedeh teuing anak apa asa cikeneh apa ngasuh hidup ayeuna geus dewasa rek rumah tangga hampura geus apa hampura ngan ukur bisa kieu apa ngadidik ngabdi ngabimbingan terhidap ka gerbang kabagjaan pidoana ti apa mudah-mudahan hidup sing menang kabagjaan sing bisa ngahontal rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah sok gelis gerawasuh dampal sampean tuang rama sok neng sing ikhlas ngaras ka tuang rama sing nyaah ka tuang rama nu jadi tukang lantaran melana hidup ke alam dunia ku ayana apa sareng mama sok neng sing ikhlas apa apunten abdi rumaos mengukur nyesakeun ka apa ti alit dugi ka ayeuna atur nuhun apa tos ngati kadidik ngaraksa ngarawat abdi ayeuna abdi bade ngamal sagala rumah tangga pidoana mugi sing kenging kabagjaan doakeun abdi bapa tos gelis geracangkan
siraman calon panganten Islam. Kang Epot kurang kawitan ku ibuna anu sejak ngibahkan tuan nah bapak make ku ibuna lu kapan aya sejarah Kang Epot nalika sohak lambe ka abdi di ibuna heula langkung dipayun Kang Epotnya sok atuh kanggo ka ibuna siapkeun eta ka dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Didoakeun ku mamah geulis si Mus Rahayu berkah selamat. Sok keras. Sepuluh kali jaraknya. Kelas anu kadua ulamana sok ayeuna digentos ulamana gelis anak sok sanajan keur alit hidup kepenah ku apa ibadah dinten ieu apa ibakan panjungan kana janten ibu didoakeun gelis ku apa rumah tangga hidup sing mulus rahayu berkah selamat amin panjang kunjung panjang Yusuf kalian mudah-mudahan senantiasa nahonta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Siap-siap kalau ke Bapak Haji April ka akena ka payung sok dibangis kanyaan kadede ti ahli kahli. Bismillahirrahmanirrahim. atuh sapadana Bapak April siap-siap nyata nenekna Ibu Odah ye wayahna tulis oge doana we ti kakek ti nenek siap Ibu Odah kapayung kanggo ngebakan putu beuleunya sok kapayung. Bismillahirrahmanirrahim. Didoakeun cucu ku nenek si Mus Rahayu berkah selamat sing didengekeun insyaallah mungkin dan dua mempelai anu saroleh usaha anak didoakeun ku nenek geulis atuh sapadana Ibu Odah beras Ibu Yaya. Oh, bohong. Ayah, ake party sauna tanya. Ake party bulan salah teh banget. Seueur ngebakan, seueur anu doaku. Alhamdulillah pendapat Da kitu sasirin sabunyirin kesepuh sepuh ngering ngaduna. Mudah-mudahan mantan ngasih dasar makarum. amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagja gelisnya rumah tangga masih kena disaksen ku tuang ibu, ku tuang rama, ku eyang istri, eyang bangga kali keluar kene. Bagja gelis. Sapadana ake party atuh ka Mak Yaya. Siap-siap Mak Yaya. Sok ieu teh uakna, ieu teh alhamdulillah Kumplitnya kan raya. Alhamdulillah Gusti. Tulis didoakeun ku uak anak ieu. Si malaikat bacaan anak ieu. Amin. Juga lumaku beral-beralnya. Uak aya di sagireun arahankeun tulis. Saparantos Mayaya atuh diteraskeun ka wana keneh nyaeta awa-awa
Supada siap-siap. Gelis dina santen ieu denget ieu tua ngiringgan doa ngiringgan gelis mudah-mudahan gelis rumah tangga hidup singkeuning sabagja sing tiasa nonton rumah tangga sakinah mawaddah warahmah gelis tapi kanyaan uat tapi kadede uat gelis uat mungkul tiasa ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang bisa ingin hidup mereka rumah tangga tigahan mudah-mudahan cinggung sur langsat ke ayah harangan harum amin ya robbal alamin. Siap-siap buat Dimas. Syukur buat-buatna. Alhamdulillah. Ya, kakek sasiri sabenyeri doa-doanya mudah-mudahan doana ditampi ku Allah Subhanahu wa Laras, taala. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Dimas, Ibu Iti, Ibu Ati, sapanana Ibu Ati, aya deui cenah nami-nami sami ieu mah Maiti nuhun nya. Kawis kadeudeuk akan janten Tua. Suah. Gelis didoakeun ku uwa anak ieu. Mudah-mudahan sing dijantenkeun panganten anu saleh kudu solehan. Amin. Didoakeun ku uwa anak ieu. Terus Maati, terus Ibu Iti. Siap Ibu Iti. Nuhun, oh Wak Mimin, nuhun. Aya Wak Mimin kapayun atuh nya. Tanu terakhir aya detek Bapak Haji Jasman. Nya. Mun salaku buana keneh ayeuna oge. Gelis kemana neng pengibah deui da atos ya diibahkan ku uwa-uwa sadaya sok ayeuna nuhun Wa Mimin. Gelis wae ngiringi bahkan dinten tegene tesuan wah didoakeun ku wah anak ieu tuh kera cucu jalan anu taringgul ku tunggul tarahal ku jantan anak ieu namun anjeun papanggih lara omah ulah aral sukaha ampun masih Bismillahirrahmanirrahim. Gelis tapi kanya dewa ukur tiasa dorong doa ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup sing urus berkah salam sing tiasa ngahonta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah ukur doa anu tiasa digekalkeun ka hidup gelis hampura wa biasanana insyaallah mudah-mudahan doa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala.
Sateteh Nabi itu berkesempatan. Neng Puja Kusmiati binti Bapak Haji Rojana. Amin. Nah, cenah Kang da cenah Haji, ngadoakeun we akang mah mungguh Allah mah kun payakun. Teu isukan pageto ceuk bari ngablesat kana katana suci. Amin. Amin. So. Alhamdulillah Iris parantos susuci. Sok simpen deui. Alhamdulillah rabbil alamin. Sok mangga apa sareng ibu gendeng seneng canakal Gendeng. awatos iriset. Laras. Pun sok ku salawat. Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu